Hai Cipitri, tumben isu kene geus bebersih. Nya Ceh Haji, pan ieu teh tanggal muda, kan abi karek gajian. Alah, paling gaji eueuh mah sabulan 1.500.000 mal mah. Nya ari geus kumaha deui Ceh Haji, nya disyukuri we. Disyukuri kumaha, mana cukup gaji sakitu. Acan maya kontrakan imah, acan biaya budak sekolah, acan biaya kehidupan maneh. Kan eueuh mah keluarga menengah ke bawah. Astagfirullah, Ceh Haji, meni bisaan Ceh Haji mah ngitung pendapatan batur. Ingat Ceh Haji, pendapatan batur, rezeki batur geus diatur ku Allah. Deuk sabaraha wae pendapatan urang kudu disyukuri. Sanajan pendapatan Ceh Haji 100 juta sabulan, lamun Ceh Haji teu bersyukur, eta moal pernah cukup. Tapi lamun Ceh Haji bersyukur, sanajan menang 1 juta sabulan, pasti ngerasa cukup. Karena berkah. Bacot cuma. Eta mah Ceh Haji. Ceh Haji mah dibere nyaho ku abdi teh, meuni teu nempel-nempel dina otak Ceh Haji mah. Sakali-kali mah diajar agama Ceh Haji, ame Ceh Haji nyaho. Dengekeun, ieu tahun 2026. Lamun gaji salaki dihadapan 5 juta, eta mah pernah cukup, paham eueuh? Ama kayak jeung teu cukup, berarti Ceh Haji boros. Lain Ceh Haji nu boros, tapi signifikan. Perkembangan zaman ayeuna semakin maju, nanaon ge mahal. Naon deui ari Ceh Haji, da tahun ka tahun ge sarua wae. Lamun Ceh Haji kitu, berarti kudu neangan tambahan. Nah, kudu make neangan tambahan. Kan boga gaji 1.500.000 lagi eueuh. Geus Ceh Haji tong loba nguruskeun hirup abi, eudek gaji abi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Tong sok nguruskeun kumaha abi we. Deuk sababaraha oge kumaha abi we lah. Geus we lah ka itu geura balik. Nya ieu ge dek balik Ceh Haji ngomongna ge geus puas pai. Dek naon nya tujuanna ngomong kitu? Dek ngajuritan urang hungkul. Awas ya, ku aing mah teu dibales ya. Geus panggih deui jeung jelema eta. Hai Cipitri, kudu nyaho teh sakabeh jelema resep ka Cipitri. Ceh Haji ge kudu nyaho teh sakabeh jelema penting keur abi. Yes. Salila abi ngarenghap make irung abi sorangan, salila abi neangan dahar ku leungeun jeung suku abi sorangan. Teu paduli sakumaha gede jelema resep jeung teresepna ka urang. Asal kudu nyaho nya Ceh Haji, di umur geus kolot kieu mah lain circle deui nu diteangan ku urang. Lain penilaian jelema nu kudu diteangan ku urang. Nya eta nu diteangan ku abi ayeuna iwati duit jeung duit. Lamun abi loba duit, abi bisa meuli naon wae kahayang abi. Lamun abi loba duit, abi bisa ngabantu jelema anu butuh bantuan. Lain ngabantuan jelema anu teu nyaho tanda terima kasih. Lamun urang loba duit, urang bakal loba nu ngahargaan tanpa harus diinjak-injak. Abi mah jelemana simpel Ceh Haji. Daek jadi babaturannya hayu, teu daek hayangna jadi musuh ku abi dibere lawang. Jeung dimudahkeun jalana.